Cinem, cek, cinem, cinem, cek. Enak sih mah. Andre yuk, orang ke pasar, belanja, bubung ke cair emok. Oh, ayo atuh geureung marepan kompor heula bari nyokot kacamata. Siap, tungguan. Ayo Cima. Berangkat. Ha Cinem naik, buru, isi tutup mandan. Iya kemana Cima? Orang belanja heula, nyisian warung. Kapan diajukan we ke sorangan? Nah, warung teh beak. Oh, Cima. Iya tuh. Yuk. Tah, iya. Di toko naon ieu? Toko sembako. Oh. Toko Tokya. Oh. Oh, iya. Tapi toko teh. Ayo. Iya tuh. Pak yang rokok Scorpion, hiji. Terus GM hiji, filter hiji. Scorpion hiji. GM hiji. Eta kacamatana, buka atuh. Nah, Dia naon deui? filter. Filter. Kedap di jero. Tah loba pilihan mah, ayo. Pilihan naon sok belanja nu loba. Ji tuh ji sikis ji ya di mana ji? Mana? Motor diarep. Oh nya. Tutumbenan jelema kismin balanja ka dieu nya. Dia pan teh cair bang emok di urang teh. Tagih wae gitu hutang. Tagih wae teh mah tuh mah gitu teh cair 5 juta ewang dan duaan. Sikis jeung si Imah teh. Heeh. Ayo tagih wae. Bukung di warung, rasugan kayak minta tagih mah di dinya. Oke. Sugan mayar meureun tah. Heeh. Ayo sok. Cimah, geus mah balik rek masak, langsung masak. Karek ka pasar heula. Apaanan? Oh, itu ke karek maju. Nya. Sakedapnya. Lima puluh satu 8.000 deh cak. Tah, Oke, tur nuhun. sami-sami tah Pak, itu sok kanjukan we di warung urang ya. Oh, talian. Kanjukan we teh bayar-bayar Talian, ke rumah brewok ya. na. Berarti lo muka dia oleh diberenya cak. Ulah. Jadi wae gitu parkirna. Jadi apa geus ji lah. Toko naon ya arana teh? Oh, itu toko Tokya, Ji. Toko Tokya anu di Buwer. Pantes si Kismin ka dia balanja nang anjuk henteu ka dia balanja nya. Mau toko Tokya mah aman, orang mah. Ayo Mas, sampeurkeun. Ayo sama di jero da aya. Anu na ieu mangga. Baca imah jeung ayo syukur naon. Cinem, Ngomong narek mayar hutang, geus pencairan teh belanja ka dieu, kudu mahaan teh. Iya mah antir nu cek Teu tadi mana boga duit urang 5 juta awang. bayar hutang heula tuh, tong mentingkeun balanja heula. Bayar tuh ini geus cair oge erakeun wae. Mana? Duit tadi imah. Balanja meni loba kawas kieu eta hutang ada rese. Mana Cima? Ngantir gimana ieu Itu atau Cima jeung Cikismen meuli belanja di toko mana ieu teh? Tokya. Tokya teh naon? Toko mana? Toko Kuya RW. Anu di mana eta? Anu di Buwer. Buwer teh belanja bak sabaraha duit eta? Murah, ieu sakio oge cuma 100.000-an. Nah, belanja di naon wae. Tuh loba Kela, caji eta belanja di Tokya bisa, baru hutang ka caji teh bisa mana mah. Ih, acan imah anu cek imah. Teu balik cek Kismin mah ya, balik kurang balik ah. Kudu tagih Balik ah. Cek riweuh urang besar. Aya wae tas si Haji jeung si Eti. Kalau emang goblok ya, ngomong-ngomong wae, ngerakeun wae. Tuh bongbong urang menang emok nu diomong-omongkeun ka Haji. Bukan karena utangna bayar heula ka Haji geura ge. Sabaraha sih boga utangna? 100.000 doang. Jangan sekalian bayar ke urang tuh, orang-orang ge bayar. Ayo siapa tuh kayak geuning nyokot ditilah. Buru.